Ya demonstrasi mono itu teh. Alah hati-hati ya. Tong pengerti nih, pilih di kebros kapajunan cekedik. Calik nak pilih ya. Kapajunan. Iya we pas ya pas. Matras kapajun cekedik. Di depan sedikit itunya duduknya. Calik nak kapajunan. Siap. Ya, mangga. Nyangakeun di paguron pagar kancana. Anaking jimat awaking hidup kudu reus hirup huripna ngajadi diri anjeun sorangan. Raksa pariksa amarah hidup nu ngabalukarkeun kaduhung kemanggih tungtung. Jalanan hirup ku handap asur ka papada manusia. Jaga jeung ngriksa sarupaning anu dipiboga ku hidup. Panon dina tetempoanana, ceuli dina dedenginganana, letah tina ucapkeunana, leungeun tina cacabakeunana, suku tina lampaheunana. Jaga riksa lenggah paripolah tinu hal anu matak raheut kana manah batur. Ngarah hidup hirup loba dulu, akur jeung salambur. Ulah poho, omah, jaga riksa kaluhungan alam dunia. Da Gusti anu Maha Suci nyiptakeun alam dunia teh pikeun Eropea istuning keur hirup urip hidup jeung papada umatna. Anaking jimat awaking hidup sing sadar ngajalanan hirup urip di alam dunia teh teu gampang. Hidup moal salawasna ngajalanan datarna hirup tentu bakal lincah karena tanjakan jeung kudunan. Omat hidup ulah kufur, salawasna eling kanu Maha Agung, nyembah kanu Maha Kawasa. Turutkeun papagon ageman, jalankeun pituduh haruhun urang. Anaking jimat awaking dina unggal rehapna nu jadi indung bapa kaluar doa anu mustajab. Pikeun anakna ngarahirup pinanggih jeung kabagjaan. Prabu Rahwana jigrah-jigrah kepapet ka dia pendrong ngaletrian. Ait!